maka lalaki mangakal pamajikan ngarah ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngarih. memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Nana Gerhana. Berkat rahmat Allah ya, ternyata Pasar Wanaraja bisa menghadirkan seorang Super Nana Gerhana. Ini karena berkat kerjasama warga Pasar Wanaraja dan juga dari IWAPA, juga petugas kantornya yang memberi dukungan kepada panitia. Iya. Ya, tapi saya tolong dong untuk duduk manis. Iya. Kasihan yang di belakang say. Ya. Ya. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Nana Gerhana kami persilakan. Sumangga Pak Ustadz. Betul. Ibu-ibu ulah waka acara rentil simkuring yuswa 40 nolak diheureyan kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala.
para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh hormatan simkuring guruwaneun pikeun simkuring terutami pun Bapak salaku Majelis Ulama Indonesia Desa Wewengkon ieu anu sami ku simkuring dipihormat Kepala Pasar anu sami ku simkuring dipihormat miwah reng-rengan Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan tujuan lamun anu dagang di pasar ditanya aku naon make jeung dagang jawabanana hayang untung lamun tukang tani ditanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil lamun jalma gering indit ka rumah sakit jawabanana hayang sehat tah ari ibu pangaosan hayang naon ulah coba-coba nyaritakeun hayang panggih jeung kuring ceuk ibu sabab lamun ibu deuk neangan ilmu ustad di dieu ge leuwih loba batan kuring lebih berilmu batan kuring lebih hebat batan sim kuring tapi naha ari kuring didatangkeun jelema buat loba aya rutinan 10 jelema berarti sadar teh sadar lain deuk neangan ilmu nu jelasna hayang panggih jeung urang tapi lamun jalma hayang penak jeung sim kuring siap-siap kecewa da sagedeng degerek balik urang sabab kuring lain orang Garut tapi kuring mah orang Kabupaten Bandung mending sepakat ibu hadir di tempatnya neangan ilmu maka geratanya ke Bapak Ketua MUI naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ilmu teh cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya berarti urang teh kudu geus kaoncoran ku ilmu urang sorangan tapi naha kanyataan ilmu boga tapi hirup poek wae kabeh baroga ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae kabeh baroga ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea Islam diajen ku urang Islam tapi naha ajengan ge gurger wae kabeh baroga ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik ngarowek wae berarti ilmu teh can jadi oncor keur awak urang boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge can tangtu bisa matak nu ngaran hirup mah entong sombong ku disebut kuring make celana biasa sapatuna sapatu biasa baju ge baju biasa ngomong ge ngomong biasa sabab kuring sadar nana gerhana adalah manusia biasa lain manusia luar biasa maka sim kuring datang ke dia entong keprok da lain japati biasa weh palebah mana kuring jeung ibu biasa ibu ngahargaan kuring sabenerna lantaran Allah nutupan aib kuring ibu dihargaan ku batur sebenarnya Allah nutupan aib ibu Allah wae nutupan aib ibu Allah wae nutupan aib kuring na ari jelema bet nyokelan aib batur ari urang makhluk sahanya Allah nu boga urang manusia ditutupan aibna tapi naha ari jelema bet nyokelan aib artina urang mah keuna ku hawa nafsu sorangan mata lamun ibu hayang boga ilmu siapkeun wadahna lain sakola luhur data saeutik sakolana luhur tapi akhlak mah eueuh berarti ilmu mah lain dina sakola luhur dina naon atuh ilmu mah dina wadah anu alus naon eta wadah eusi hate keur mah hirup bodo saban geureuh ka batur bodo wae kitu kalakuan komo pinter moal teu ngaledek batur well ibu hayang beunghar babari siapkeun wadahna keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur batur beunghar disebut nyeki batur beunghar majarkeun nuyul kabeneran jelema beunghar teh boga budak botak da anyar ekah nolol tina janelapan ditunjuk tuh tuyulna keur mah hirup sangsara tapi loba jelema nyeri hate ku bibir urang maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate sabab Allah mah uninga kana rasiko sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku kabeungharan weh mata hirup sakadar disebut teu kudu sombong nana gerhana disebut al-mukarram hoream teuy naha bisi majarkeun batur nu nyebut da kuring mah teu rumasa jadi yang mulia mulia palebah mana kuring salat subuh ge osok kaberangan jadi eta mah sakadar sesebutan manusia
disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan entong pede-pede teuing, entong bangga-bangga teuing, sabab eta mah sakadar sesebutan, buktikeun dina gawe. Eta mah sakadar gelar manusia, ustad, kiai, ajengan, geratanya ka Bapak MUI, naon tugas ustad, naon tugas kiai, naon tugas ulama. Ceuk Bapak MUI warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ustad, kiai, ajengan teh pewaris para nabi. Ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud, nu jelas nama kaling sir. Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Ustad mana anu satiap ngomong langsung dibikeun. Tah nana gerhana boga jam pentah ku ibu dibikeun moal. Alus teh teh sudon. Banyak urang bareres hate teh. Satiap perkara warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mata kuring mung disebut ustad, kiai, ajengan teh naha sababnya ho kana gawena. Lamun Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara, bisi aya musuh ti luar jeung ti jero, make loreng-loreng warna hejo lain bangga tapi keung keur ngajaga Indonesia. Ustad hoream jadi ustad lamun dibawa karena tugasna. Bapak kades bakal mung jadi kades lamun apal karena tugasna. Ngan ku sabab teu arapal karena tugas maka karena jabatan teh pahayang-hayang, da meureunan teu nyaho karena tugasna. Oh well. Matak sing wabuh karena tugas. Ilmu urang jujur di mana tempatna, hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Bereng kolbi, kauli, fi'li. Nu tukang mah calang punggul. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Tah ilmu teh tak ieu teh ngaranna teh ucapan, ulah waka disanjung karek kuring bisa ngomong mah, ulah waka dipuji kuring karek bisa ceramah mah, lantaran ibu can apal kalakuan kuring nu sabenerna, ieu mah karek omonganana. Da kabeh jelema ge bisa nyebutkeun bager, apakah eujeung bageurna? Kabeh jelema bisa ngomong soleh, apakah eujeung solehna? Kabeh jelema bisa ngomongkeun zakat, apakah eujeung gebrokna? Matak era sebenarnya disebut ustad kiai, inggis ku bisi rempan kuboa ucapan patojaiyah jeung kalakuan. Weh, sedengkeun eta teh kanyataan mah heueuh kitu. Nabi Muhammad beres ceramah dibere doma di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma hayang anjeun nya keur kami we pek bae milik kami rezeki maneh. Nana gerhana ayeuna bakal aya nu mere da yakin. Yakin kepala pasar teh geus nyiapkeun ieu teh. Pegat ku ibu engke di jalan penta dibikeun moal. Dua tadoraka teh suudon deui. Anggap we teh kesepakatan. Jadi lamun engke kuring teu dibikeun, lain salah kuring, hasil daripada musyawarah bersama. Well. Lamun kuring digamis, diudeng, disoroban, lain ge nana gerhana. Jeung da beda atuh umat kanu diudeng, kanu digamis, kanu disorban, kurumuy ajengan kitu, wilujeng sumpil al-mukarram. Coba ka urang karek turun tina mobil juga well, lain assalamualaikum. Tapi nu ngaran hirup keun bae eta masa kadar cangkang nu kudu dialusan mah eusi, kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare. Nu 2,5 juta saminggu juk bodas ngan hampura engke kapanggih dina punduk angarenge. Geblus karena bab rumah tangga skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas kan awak begung. TBC bae we sukna teh eta melaan geulis nepi ka nyiksa awak. Jeung da kudu apal kana takdir, kajeun di glowing ait jodohna jeung Udin mah jeung Udin we. Moal bisa datang anak Jokowi. Mata hirup jelema tong sok nganilai kana cangkangna, lalajuan mah eusi tina eta cangkang. Ibu tiung saragam, baju saragam, pertanyaanana naha saragam jeung hate-hatena? Heuh nyaho abdi ge. Bapak di masjid di kopiah saragam, di baju saragam, ka masjid saragam, naha saragam jeung hatena? Bener, teri wae tanyakeun ka orang pasar. Teri sakilo geus 25.000, bangke manusia moal aya nu ngahargaan.
matak ngalusan awak soal babari nu hese mah ngalusan hate da awak mah kena kuruksa. Buuk hidung jadi bodas, leumbang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok euhun tuan lucu seurina. Nini beak huntu seuri da muringkak atuh. Baheula abah ngadar sukro drok-dok mata kersuk nu ngadengi, keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon membal di jero. Kadang-kadang huntu katelek sukro keluar. Matak manusia naon nu rek disombongkeun tina ieu hirup sakadar disebut batur. Disebut pintar kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka jalma nu alus nalika disebut pintar lain sok pintar, tapi tugas jelema pintar ngoncoran jelema bodoh ngarah batur ngalarti kana kapinteran. Tapi nah kanyataan geus pintar ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakola luhur kabeak-beak biaya, teu sakola ge ngaledek batur mah bisa. Disebut beunghar kudu miskin, maka jadi jelema beunghar kudu akur kudu deket jeung nu miskin. Sabab nu miskin gede jasana, lamun aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyieun kuburan, lamun aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, lamun tahlil 100 poe si miskin pangheulana. Matak lamun aya di dieu jelema beunghar sombong ka jelema miskin, kali-kali manu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Maka manusia ulah pernah goreng jeung batur, setiap manusia tangtu butuh ku batur. Benar. Disebut pejabat lantaran ayana rakyat. Mata geus jara di pejabat dicoblos ku rakyat, tong ngacedog wae di luhur, turun atuh ka rakyat. Ulah ari maranehanana ngeunah-ngeunah barang dahar ratusan juta di restoran, ai rakyat mikiran beas ge ngebul-huluna. Di mana rasa perasaan anak kaasup ustad tong legek-legek teuing jadi ustad. Nana gerhana bisa ceramah lantaran aya nu lalajo, eueuh nu lalajo narek ngomong jeung temo. Matak hakikatna lain ibu kudu ngahargaan kuring, lain bapak kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu jeung bapak lantaran kuring terjadi di tempat ieu diulem ku urang pasar, daweuh nu ngulem deuk naon kuring ka dieu. Bener. Matak samemeh urang menta diajenan ku batur, urang heula kudu ngajenan batur. Samemeh urang dihargaan batur, urang heula kudu ngahargaan batur. Samemeh urang dihormat batur, urang heula kudu ngahormat batur. Kadar eta eusi hate batur nu ijid nu rujit nu cua nu ngewa mangsa bodoh mang da hatena. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tuh lalajoan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mamurag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, daripada ngalawan kadarah tinggi, antep engkege eureun sorangan. Penyata cenah teu eureun-eureun, tenang kege eureun, di mana geus nyeri huntu. Anger sia tama cager jadi huntuna ngomongkeun wae ka ibu keun bae engke ge eureun di mana geus pae ngan maknya dosa jeung doraka deuk digugubuk nepi ka alam akhirat. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, sapanjang aya tatangga dulur nyeri hate kulaku lampah awak urang sewang-sewangan. Weh, matak sumber segala sumber hirup adalah hate. Pangaosan ieu alus, maka bareng jeung hate nu alus, maka bubar pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pangajian bakal asa aing pangaosanana. Maca Quran alus, bareng jeung hate nu alus, maka bakal katempo tawadu sanggeus maca Qur'an. Maca Quran alus, hatena kotor, geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Tahajud alus, bareng jeung hate nu alus, maka beres tahajud bakal katempo laku lampah beres tahajudna. Tahajud alus, hatena kotor, bubar tahajud melak cangkeng asa aing pang tahajudna, ria ngaranna. Bener. Heueuh, matak nu ngaran hate teh kudu leungit. Bener cek pawayangan. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Mun hirup hayang jadi satria sagala-gala tong sagala di aku da urang mah teu boga naon-naon.
pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Nana gerhana nama saha? Hampura tuh ngomong ustad da urang mau matak nana gerhana. Nana gerhana teh saha? Hareupeun ibu ustad teh bawa ka hareupeun Allah dua ustad. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek ibu sebagai rakyat, bawa ka hareupeun Allah buah bangsa. Mata kurang ulah pernah serap ku hiji jelema, tapi kudu serap ku akhlakna eta jelema. Ulah serap ku kaayaan jelema, tapi kudu serap mah ku akhlak jelema. Sabeunghar-beungharna jelema, sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal pada ngahargaan. Saalus-alusna rakyat miskin tetap bakal direret ku juru panon lantaran manusia poe ayeuna geus ngahargaan hartana katimbang amalna. Bener. Batak hirup geura cicing dina angka kakosongan, jelema nu kosong dina hirupna bakal sanggup dicician. Jelema nu kosong hate mah bakal sanggup dicician boro-boro ku santri, boro-boro ku kiai, boro-boro ku ajengan. Anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup pikeun urang sakabehna sakadang tina anjing. Mata sim guring di lemur ada merah anjing tara dicarekan antep komo di pos perintah karunya lentong ka anjing teh puntenna cite pun guru ka anjing dianggap guru cek tetangga nana gerhana jadi gelo nah cinta nyebut gelo maknya guruna anjing perlu urang guru ka anjing balebah mana urang kudu guru ka anjing san najis nabaham anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalayar make taneuh tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur. Mata kade ulah pernah ngaledek ngahina nganyerikeun batur bisa jadi kanyerina bakal napal ka awak sorangan. Well bari nu wel-welan teh teh da acan kitu acan. Kosong nu ngaran hirup. Manusia modalna karek bisa dina bibirna can katempo dina praktek hirupna. Kabeh bisa nyarita subhanallah, kabeh bisa ngomong alhamdulillah, kabeh bisa nyarita Allahu Akbar, kabeh ge bisa nyebutkeun la ilaha illallah, ngareneng jeung beo ge bisa. Bener tuh Bu? Cek beo subhanallah urang subhanallah sarua subhanallah naon nu ngabedakeun hanya gawena jadi subhanallah teh lain samet bibir tapi kudu katempo dina gawe subhanallah maha suci Gusti Allah berarti kudu katoong gawena bersih hate ulah alus luar goreng eusi kadongdong namina aduh beungeut di bodasan bibir di beureman aiteun haseum pamatu batur moal ngahargaan budakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna bener well maka subhanallah teh buktikeun dina gawe lamun dina bibir subhanallah batur nyeun gedong milu atau batur maju usaha milu bunga ta eta subhanallah teh ai kanyataan mah subhanallah dina bibir batur nyeun gedong ratug angen subhanallah na bibir batur meuli mobil olap harita kene mun taber ongko batur meuli sawah pingsan batur meuli motor pae berarti subhanallah teh karek samet bibirna teu katempo dina gawena. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti puji teh kabehanana ge nu Allah urang mah pujieun ledekeun hinaeun cacieun ta urang teh matak ibu dihina batur dipitnah batur dipikarujit batur keun bae da puji mah nu Allah urang mah ledekeun heueuh well apan puji mah nu Allah ari urang mah dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ari hirup hayang dipuji wae ku batur boga kongkorong gamlengkeun dongko hayang ditanya sabaraha gram teh teh rujit anjir eueuh nu nanya diomong-omong 30 gram teh ladang ultah malahan hargana teh 1.400.000 timpah cek nu miskin saha nu nanya
ulah ngomongkeun perhiasan ka jelema nu teu boga, tong ngomongkeun imah ka jelema nu can boga imah, tong ngomongkeun sawah ka jelema nu eueuh pangaboga. Nah, Islam teh ngahargaan perasaan lain mah panas perasaan. Wah. Ya mah dapun mani meuli gulang kuat, aduh ngulum pengajian gigi brig. Hayu geus. Ini asa hayang kitu. Ria ngaranna. Mana tuh alhamdulillah dina gawe, alhamdulillah dina gawe mah lentong hirup, teu ngaku diri bisa, teu ngaku diri alus, teu ngaku diri bener, rumasa diri loba kasalahan, malahan ibu jeung bapak kaasup kuring teh sarua. Bener salah osok, daya kedul osok, alus goreng ge pada osok, matak lamun goreng osok, alus osok, urang teh manusia biasa. Nana gerhana osok bener keur ngeureueuh, osok salah mineng. Palebah mana minengna? Yeuh ceramah teh lain di dieu wungkul, ka Banten, ka Tasik, ka Sukabumi, ka Jawa Tengah. Lamun ngomongkeun tahajud teh Pak popolotot. Tahajud, yu toong ka Bandung nu ngomong tahajud teh hees. Komo palebah nyaritakeun sodaqoh mabati era. Innamal sodaqata lil fuqara, sarodaqoh yen sodaqoh teh mah rezeki nu geus aya, mulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodaqoh. Batur teh kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Geratanya nana gerhana penting ieu ge lain sodaqoh, nu jelasna ngajamret ladang sodaqoh. Engke teh panitia teh bakal ngudag punten ieu mah kagagelan sodaqohna, odok ditampa aribut tuh. Kumaha tuh dalil nu tadi ateuing Pak. Matak sabenerna bener salah pada boga, geura eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge sok salah jiga batur. Geura eureun nyaritakeun kedul batur, da urang ge sok kedul jiga batur. Geura eureun nyaritakeun kagorengan batur, da urang ge osok goreng jiga batur. Inilah manusia. Jadi kuring teh adalah manusia biasa, teu kudu riweuh. Teu kudu Pak Ustad bade tuang jeung naon, nah jeung asin gedaek. Tong riweuh. Bade ngaleueut naon, alah naon we lah. Tong riweuh. Sabab kuring lain manusia luar biasa, biasa-biasa. Pan ku zaman aya nama abdi jujur sok ngahulang gitu. Barang datang dipapak, disambut, disurakan ongkoh, berang diriung. Urang ngahulang, ieu teh aya naon. Sabab kuring teu sadar Pak. Aya jelema viral kieu kalakuan. Oh. Anyawa. Kusabab kuring merasa ibu teh guru kuring, bapak MUI guru kuring, bapak TNI guru kuring, kades guru kuring. Sabab ilmu sumberna dua, hiji nu tersurat, dua anu tersirat. Nu tersurat Al-Quran 30 juz, nu tersurat hadis Nabi, nu tersurat kitab-kitab ulama. Tapi ilmu anu tidak tersirat, anu tersirat, anu tersurat, anu tertulis, anu tidak tertulis, alam dunia ia jadi ilmu urang. Matak lamun ditanya sabaraha hiji guru, wah sirem ge jadi guru, anjing jadi guru, taneuh jadi guru, seuneu jadi guru, cai jadi guru. Sok ibu guguru tina seuneu ngajarkeun panas, maka ibu salamet lamun diri teu kapanasan ku milik batur, teu karerab awak ku harta batur anu beungharna naha ibu nu modarna. Kunaon panas hate. Urang ge diajar tina taneuh, dihidop, dileyek, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Genep bulan halodo, nolol hujan sapoe, cukut hirup deui, tutut nyampak deui, belut aya deui, tukang tani seuri deui. Artina taneuh teu nyimpen panyakit dendam. Matak lamun jelema diciptakeun tina taneuh tapi boga panyakit dendam, urang curiga boa-boa taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut meureun taneuh kuburan. Talamun rame tanah pasar. Diajar hirup teh tina alam, tina rambut, tina halis, tina kumis, tina janggot, bulu dada, diajar. Kunaon bapak kumisan, kunaon bapak janggotan, artina bapak mah teu meunang buat baeud. Naha cobaan anu kumisan baeud dan jika lele useupeut.
ibu eueuh kumis eueuh jangot baeud lucu jiga jeruk deuk pitu maka lalaki diunggulkeun dina akalna maka lalaki mangakal pamajikan ngarah ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih kunaon mah cebleh teu boga beas deungeunna eueuh cek salaki cicing tong ogo bapa deuk ka pasar usaha cager ceurigna lantaran dikirim beasna nu paling paur lalaki sarwana kunaon mah ceurik teu boga beas hayu atuh urang ceurik duaan kalaka paeh Pak mata lalaki ampura diciptakeun ku Allah pikeun ikhtiar pikeun usaha maka ibu pikeun ngamanfaatkeun ladang usaha ilmu rambut manyangan halis teu manyangan ilmu teu kabayang lamun ibu halis panjang wilujeng sumping nana gerhana dina raga pangaosan ditempo jamaah halis panjang kabur aing mah demi Allah tah sararieun teuing boa jelema boa di alam teu gaib jadi Allah teu mere nalika ibu teu butuh matak cekolot baheula tong hayang lamun teu butuh kartos tong hayang lamun teu butuh ari ibu hayang mobil butuh mobil mun bener butuh bisa nyetiran boga keur bensin berarti lain butuh hayang gaya kamana gaya ari ibu butuh ku kongkorong hayang kongkorong hayang lain butuh lamun jelema butuh mah jujur keur nabung budak sakola bisi salaki gering bisa dijual ta eta mah butuh lamun hayang memaksakeun maneh ngeclokan unyam injem adean ku kuda beureum kongkorong panjang, gelang panjang, akhirnya tiung denai, baju denai, HP Oppo, karena hutang povo. Kamarana gaya, matak tong hayang, lamun teu butuh. Maksakeun maneh gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, senang hirup henteu. Naha dan nu dipika butuh ku urang, malain gedong sigrong, ngeunah sare, ngeunah dahar. Teu saeutik jelema gedong nasi grong mobilna mewah teu ngeunah sare teu ngeunah dahar komo geus nyedek kana akhir bulan ngebul huluna setoran bener lain hayang spring bed urang mah hayang tibra dina kulem da teu saeutik jelema boga spring bed tapi kulem teu tibra-tibra da spring bed na meunang nganjuk karek aya nu punten ge bayareun si miskin sare dina samak saheulai angalna angal butut tibra kerek bebeakan eueuh ka keung usum bangsat teu keung ku bangsat usum tuyul teu keung ku tuyul gerak tanya jelema beunghar usum bangsat keung ku bangsat nu miskin mah deuk ngarona deung teu bangsa bodoh da eueuh paokeun malah pangih di jalan jeung anu bangsat bisi mana deuk mau ka imah urang aya ge coet ternyata Pak duit loba cantang tu mawa kasenangan hirup mata hirup sok tarimakeun beunghar ulah hayang ngan lamun dibere tampa sangsara ulah hayang ngan lamun dibikeun tong nolak naha sagala rupana ge sangsara sabar surga jaminanana beunghar syukur surga jaminanana duanana ge ari ibadah ku carana masing kitu tah euna ibu ieu teh ibadah ku cara masing-masing ibadahna ibu ku ngadengekeun kuring ibadahna kuring ku ngocobrot ibadahna nu boga pasar ku mayar tah engke cobaan tahun hareup ulum deui tong dibayar datang moal 3 tadoraka teh aduh poho cenah wajar teh eueuh poho banyak urang ieu teh bararesi hatena teh petera rujat ampun ya lalakon ieu mung Allah dibalikan deui oh astagfirullahaladzim waya teh Allah nu di tukang sok atuh siap sarehat Pak sing sarehat paranyang Yosua pararak milik dareget rizki anggang balai sim kuring ti Bandung Bapak ti Garut sarua Jawa Barat dulur-dulur keneh lamun opalid itu siap
iya tanu beladinya arwi besok Ampun Gusti. Kata adik. Kadeah kali. menikah Wah, ya bingung balik aing. Kudu ngapung. bapak teh dulur kuring mun bapak yang murid ka kuring ngakuna murid lamun kepala pasar ngakuna adi lamun ibu-ibu ka kuring ngakuna dulur jadi ngaran-ngaran jeung dulur mah mun gering kudu silih tulungan mun susah kudu silih talang ngaran-ngaran jeung dulur gering kudu silih longok susah kudu silih talang bingung kudu silih tulung tah eta ngaran jeung dulur ulah dulur beunghar kakara di aku wargi abdi dari dulur sangsara pelebah hajat ngadak-ngadak jadi babu dadakan di mana penghargaanana hirup teh lur Iya. termasuk ayeuna ibu ngahargaan tong salah nana gerhana tong dihargaan kuring mah orang jauh hargaan mata nu deket ustad setempat al mukaromah ustad setempat anu hade mah kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar tapi ustad setempat pak tapi ibu sok ngaledek ka ustad setempat saha cing teh ibu ustadna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad geus pikir mang nyeri hatekeun ulah gitu kedua nosok dihina teh hansip mun hansip miluan PBB pasukan baris berbaris tuh buo eta cek ibu hahariwosan aduh tentara dorakati indung tong kitu heeh nyari-nyari pidarah tinggiun mata hargaan mah nu dareukeut mang kuring mah datang ka dieu jujur di telepon aya waktu tapi nu deket mah ibu gering minta doa ti ustad nu deket maot ibu nu tahlil ustad nu deket bener mata nu disebut al mukarrom adalah tah kiai ustad nu deket well maka sumber keilmuan itu adalah ucapanana moal nganyerikeun batur hatena herang sifatna tawado balikan deui ilmu teh ngawujud dina bentuk tilu rupa hatena herang biwirna teu ngagogoreng batur maka sifatna tawado hirup batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih keren batan urang sehingga ilmu nu aya dina diri dipake ngaragangan batur ngajen batur lain urang nu hayang diajen batur hayang ibu sehat nu balik jawaban hayang sehat enteng ayeuna di dunia lain hartina kudu opat sehat 5 sempurna lain kudu barang dahar super gizi lain loba jelema nu barang dahar gizina kapenuhan tapi isukna setruk nah ari nu miskin barang dahar ge saparan tapi naha si eta mah teu babari kageunaan panyakit sugan aya dina miskin penyakit malaria digegel reungit henteu da reungit ge kaburu paeh deuk ngegel ge naha pan udud bakona bau ternyata ibu hirup senang aya dina syukurna hirup lamun imah ibu 2 ulah coba-coba ngareneng jeung nu boga imah 3 lamun ibu boga imah hiji tong coba-coba ngareneng jeung jalma nu boga imah 2 naha bakal panas hate ngabanding-banding milik urang jeung milik batur lamun ibu salaki ayana nu di imah kitu rupa tong dibandingkeun jeung urang dan kayak jadi hoream balik bahkan mun ibu boga salaki goreng sujud syukur ti ayeuna alhamdulillah ya Allah boga salaki ku gorengna ku petotna ku begungna ku hideungna naha dibalik alhamdulillah kudu syukur sabab jelma goreng mah cadu hayang salingkuh da sidik moal payu pandan goreng
Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Hampura tong pede teuing. Naha kunaon nu geulis loba nu bangor, naha kunaon nu bangor loba nu geulis, jiga nama Mang Dadang asa aing hade rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka tempo nu di jalan deueuh merek ieu atuh rok pono kaluhur you can see beungeut glowing lol kuring om check in om nya Kang nu di jalan garelis ya nah akang ungeuk wa mata kagelisan teh berarti ujian. Sumber tina segala ilmu adalah hikmah. Ibu dihina, diledek, dicaci, naon hikmahna? Nyeri geuning dihina batur teh, nyeri diledek batur teh, maka urang ngaharamkeun diri ngaledek batur, batur boga rasa, urang ge boga rasa, urang dihina batur nyeri, batur ge sarua nu dihina ku urang nyeri. Inilah hikmah. Kahartos. Kunaon bapaknya ke anak yatim, kunaon bapaknya ke anu miskin, bisa jadi karena bapak ngalaman hirup yatim. Bener Bu? Kunaon matak nu ngaran hirup ulah coba-coba ngewa ka jelema nu salah sabab urang oge pernah salah. Andai kata urang anu salah dipika ngewa ku batur teu ngeunah maka poe ayeuna batur salah ku urang dipika ngewa sarua moal ngeunah. Batur judi, batur mabok, batur zina tong coba-coba nyeungsirikeun kana doraka batur urang oge bisa jadi aya dosa nu leuwih ti judi, leuwih ti zina, leuwih ti mabok. Naon eta? Sombong ku perkara ibadah sorangan, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang hebatna, asa aing pang salatna, asa aing pang Qur'ana. Sadio mata tong nyeungsirikeun dosa batu. Aya nu leket ka masjid tapi pedit, aya nu hese ka masjid tapi bager, aya nu ditiung tapi asem banget, aya nu tara ditiung tapi aramis budi. Manusia moal aya nu sampurna mah tetep bakal aya kakuranganana mata kurang manusia tong coba-coba mukakeun kakurangan batur sabab batur ge leuwih apal kana kartu urang nu sabenerna. Weh bener ya. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbina herang, kaulina bener, fi'lina tawadu. Tah balikan ke urang kolbi, kauli, fi'li. Kolbina herang, omonganana teu ngarendahkeun batur, sikapna tawadu. Bubar ti dieu lakukeun. Bisi ibu goreng jeung salaki bubar ti dieu menta hampura aya. Cek salah kita kunaon mana balik pengajian joki gituan ho. Nah, sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Sapanjang aya pamajikan goreng patut kasalakin. Bapak nu meunang ya Pak tuh kuat kieu. Ieu tuh cek tukang kada renge segitu. Sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun pamajikan goreng kasalakin. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun anak goreng patut ka inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun dulur goreng jeung dulurna. Maka kunci dari segala kunci adalah hate. Hate ngomong alus, hate goreng mah anggar ngajarikeun batur, bro. Mata kurang mah leuwih hade kadang-kadang mah kurang kasaksian. Belang awak bisa dipupus, belang hate hese mupus. Pupus gelas bisa dibeli, pupus hate ibu salaki kamana neangan ganti. Mata Pak kudunya ka awewe teh kitu. Pupus gelas bisa dibeli, pupus hate pamajikan susah neangan ganti. Kahayangna kolbi, kauli, fi'li. Kolbina herang, kaulina bener, fi'lina tawado.
sok kurang talar seri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara seri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sekali deui seri kanu baeud oke isuk wayahna seri kanu baeud bapak pamajikan keur baeud cobaan bapak seri hareupeunana baeud kunaon memeh baeud insyaallah dijebrod ku halu lain maksud kuring kudu seserian hareupeun jelema baeud tapi bapak lamun pamajikan keur baeud tanya awak urang aya naon kasalahan urang nepi ka pamajikan baeud ka urang moal aya haseup lamun eueuh seuneu ternyata ditempo padaringan kosong beasna ditempo lipstik geus dicokelan ku bilik ditempo wedak geus dekok tengahna deungeuna eueuh meujeuh pamajikan baeud ge bapak geuwat nyokot duit ladang ti pasar 5 juta asongkeun kanu keur baeud mamah tong baeud wae tah 5 juta ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabruk lain ta tadi artina eta seuri kanu baeud mere kanu pedit batur pedit urang mere nanya kanu tara bisa jadi dina hirup masyarakat mabuk nalika ibu nanya batur timarana juk ceding teu hayang ditanya keun bae tong gampang kasigeung keur amekeun keur rujiteun keur cuaeun hiji waktu ge keuna ku waktu bakal eureun ku sorangan bener Bu inilah modal tina sagala rupa ilmu. Hadirin, sim goreng dari angkat deui. Ana urang nu ceramana kumaha urang we. Asli ti dieu teh rek tileles Garut kabelah ditu sajam 30 menitan lah. Hah? Naon? Ayo museum. Naon Bu? Ulah wakangeusan hayang lebih ke jam sabaraha hayang lebih ke jam 1 cenah si Ece eta besok we Ece sorangan urang-urang apa urang baralik we ulah nepi ka ai pangajian nepi ka subuh ai salat subuh harareun teu pan leneng kana sirahna ge saeutik ge sing patri sing aya amal keunana sing aya tapakuraneunana sing aya bahan pikiranana saalus-alus nu ngomong saalus-alus nu ngadenge keukeuh nu alus mah nu ngamalkeun tina perkara eta omongan jeung dengeanana satuju hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lembur jemar siampurana paralun anu kasuwun ninggali di pamri billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.